Run. Istighfar wa nanaonan tong bunuh diri. Ingat si Ade leutik kene. Bunuh diri kumaha di mana? Urang mah keur ngabayangkeun kereta api majuna siga hilir jengkal. Anyar mang Anyar. bonceng lah. Ngilu? Kemon lah. Asik. Cil. Ayo. Sia cager. Welcome to Mobile Legends. You have been slain. Naon ya? Pak RT. Biasa zaman milenial. Mabar. Kawas budak wae. Eureun mana KTP? KTP. Kenaon Pak RT KTP? Daftar anu vaksin. Isukan di dia aya vaksin. Disuntik? Nya disuntik atuh. Lah, mung PT abi mah sieun. Tara disuntik, teu leutik oge. Wajib. Sok, lamun teu divaksin, moal bisa kamol tah. Sok atuh Pak RT. Abi mah vaksina anu pel. Abi puyer. Nah iya. Warga anu dicari teh. Cari naon Pak RT? Cari leupeung. Ya, nuju kerja ke naon? Ipa Bu, Ibu bade naros. Lamun cacing pita siga naon? siga pita Bu, Pinter. Lamun cacing sawah? juga sawah Bu. Janda bolong cecek didorong-dorong dibantulah cecek kacika pulung abi isin cecek balik ka Bandung di Bandung Bandung Sarang heo. Pak, tujuh naon, Pak? ya ngurus kembang ke PPKM dia udah bisa kemana-mana ngurus pepelakan jadi imah tinggal Saya pisan, Pak. Hari eta kembang naon, Pak? gimana kembang tengah cau tengah Ya. tanggal cau hias ya teh ngali penek ya mah ngajagungan Sayanya juga nak mahal. lumayan sih mahal Hari ieu tah ya teh kembang nu viral teh janda bolong nah, habat disebut janda bolong, Pak. nya apa janda mas barolong emang aya janda nu teu bolong Nya aya tuh, Pak. janda naon Janda anu pas kawin salakina modar. Hah? Wah, kadieu teh abi teh picaritaeun. oh gitu aya picerita naon Nah hanya ayeuna mah abi bet bogoh ka hayam. ari didinya bawa ka hayam bikang bawa ka hayam jalu Sok gagabah, kieu-kieu ge normal, Wak. Nya bogoh ka hayam bikang atuh. ke emang bawa ka hayam disebut normal
Ayo nu ulang tahun. Selamat ulang tahunnya, Del. Om ayam kado kanggo Adel. Cing, mana? Ye. Iya mah boneka ada tuh, Om. Ngomong-ngomong Adel tuh ulang tahun muka sabaraha. Muka 13, Om. Nah, ulang tahun muka 13. Kan tahun kemarin nuka genap, ayeuna nuka 7, lamun dijumlakeun kan 13. Pak RT, kernaon? Biasa tuh 20 bersih gimana lagi. Meni rajin. Udah atuh rajin mah. Lain, Naon? kali bidenya ngawarah bodak teh kumaha. Gampang Pak RT, cara mapagahan budak mah kepret we. Hah? Dikepret? Ulah tuh, anggun mah papagahan. Nyaeta Pak RT, tiap kukurin di papagahan, kalau kami heulaan ngepret kuring. Lamun cacing pitah, pitah. Beda. Disuntik? Nya disuntik atuh. Kat. Ayo. Pak Sutra, kita enggak syuting nih. Enggak syuting lama. Tapi lamun rek bebersih mah terus ke gue. Eh,